Jit, antarain yuk. Kemana, Rik? Tadi tutup ke sumber uang. Nang anjing ke sumber uang. Belum mata aneh. Jabatur mamualnya karena urusan hati orang. Munas kak, hari aska nyawan bae mun mamang ngerawang sorangan bae sok datang tiba-tiba. Kak, ayo ngakuarin mah yang gede. Ih, kapan gitu? Yang boga duit sorangan aing mah jadi tukang sulap bae, pai. Maling, Rik. Itu. Bagus ah. Rik, dia manusia jing disebut mata aneh. Mau bae lampu merah. Mau nyawa gimana? Aing mau naik ngantur. Jit, antarain yuk. Kemana, Rik? Tadi tutup ke sumber uang. Nang anjing ke sumber uang. Belum mata aneh. Belum kumaha mata aneh. Ayo ge yuk. Jeung saha kali itu nak? Kurang bae duaan. Lempang burung. Heeh. Oh, gak aing lempang mah. Woi, Jit. Naon? Ayo ih. Bari nule-nule naon lempang mah. Oga aing dia bisa ngajakan maling. Mau ada masjid. Ih. Hege sama dia. Kadang mah iyo aya putus asa dah. Kumaha deui dan bersyukur mah. Jalankeun bae meureun kumaha mampuna. Mun kadeuleuk ku batur goreng. Jalain hayang pula. Itu gak pokona mah. Ya usaha eueur kuari mah. Jing mang, nonde nu di pikiran. Jabatur mah moal nyaho karena urusan hati orang. Munas kak, hari aska nyahoan bae mun mamang ngerawang sorangan bae sok datang tiba-tiba. Jalankeun bae mang, fokus dina niat. Oh, tapi kadang hati teh sok ngomong, aing rek sampai iraha ieu kieu bae. Syukuran bae mang, Allah mah moal eureun. Mere cobaan ka jelema. Makin mampu umatna, makin turun-urun dicoba ku Allah. Munas kak, Atuh dibalik cobaan eta aya hikmahna mang pikeun mamang. Mamang kudu bersyukur, sabar, tawakal. tah puku eta aska sabar doang we hese ngajalankeunna. Lain mamang bae mang, kami ge sarua, komo penonton mah. Sabaran jasa diskip bae nonton ge. Oh bener aska. Kang semang kami ndek dadan heula. Oh geus kira ka ditu. Rit, tebal amat. Rik, apa dia besi telah nganterkeun? Wih, ogai, terkana naing. Aing. Kai, mau lang bae. Bang tilok dibere jajan. Wah, Cika, aing mah tilok dibere jajan. Ah, pira aku bae, pai. Oh, Cika, paling ge 2000. Bersyukur pai 2000 ge menang merelen menang menta. Terus kumaha mun menang aing? Atuh bersyukur bae lah. Menang maneh ge asal ulah menang maling bae. Cika, aing ngakuarin mah yang gede. Ih, kapan kitu? Yang geura boga duit sorangan aing mah jadi tukang sulap bae, pai. Cika, aing mah serius aing lelagaan. Hoo, pai aing ge nyaho. Maneh deui jing pai tepuguh-puguh. Hayang geura gede bae. Gua nunggu segede ge hayang leutik deui. Tapi hoo si pai. Aing ge parangsa. Leutik bae teu gede-gede. Hayang geura gede maneh. Hoo pai. Ngadahar kulub awi bae. Iwung meureun sakmad. Maksudna mah maneh tah kuduna mah. Hayang bisa nyiar duit sorangan gitu. Lain hayang boga duit sorangan. Oh gitu maksud aing mah kak. Atuh dagang kantong besi ke pasar. Tuh hayang
alamat aing. Ayo pai, naon buat ti dia ngulang bae. Kumaha turik? Masalah nih mah. Oh, kadang dia diharap. Ayo ke. Maling Rick. Itu. Bagus ah. Rick, dia manusia disebut mata aneh. Mumbai lampu merah. Munyak